Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid eta jan ancana paman lam yajid leres paman mangka ari sahajal halaman opatna di luhur pangluhurna paman lam yajid geus aya Mang Dani hancana aya kisok baca paman lam yajid hadhil alam matufihi salah paman mangka ari sahajal maksud lam yajid nu teu nemukeun si emak hadhil alamata kana ieu ciri paman mangka ari sahajal lam yajid anu teu nemukeun si eman hadhil alamata kana ieu ciri pihi ti si eman pal yujahid mangka kudu merangan si eman nafsahu kana dirina eman biryadoti kuryado wal adkari jeung ku pirang-pirang zikir. Mana ciri teh jan? Ciri teh nu kamari teh teu ngurangan maksiatna kana haupna. Jadi maksiat teh teu ngurangan sieun. Jeung teu nambahan ihsana kana rojana. Saimang we haup jeung roja teh gitu. Ari haup mah sieun ku Allah, ari roja mah ngarep-ngarep karena rahmat Allah. Ta'rifin we kitu teh. Mun ku Allah dikeresakeun migawe taat teu bungah kuring taat arifin. Naon sababna? Panat tina diri. Nekadkeun diri mah teu boga pagawean, nu boga pagawean mah Gusti Allah. Ngan ditemongkeun pagawean Allah teh dikuring, jadi kuring mah disebut teh mahali zuhur, tempat tetela, tempat dohir pada melan Gusti Allah. Mata lamun urang ku Allah dikeresakeun kana digawe taat berarti jamalna Allah. Mun urang dikeresakeun kana pagawean maksiat berarti jalalna Allah, jamal Allah bageun Allah, jalal Allah bebendu Allah. Alamat dipikanya dikeresakeun taat, alamat dibenduan dikeresakeun maksiat. Lamun urang kapangnya alamat nu eta, alamat urang dikernon dirahmat ku Allah dikeresakeun taat, nah suhudul minna saksikeun ieu teh nugrah ti Allah. Jadi tina alamat eta urang bisa nyaksi, bisa tepi ka Allah, bisa ma'rifat ka Allah. Nalika urang dikeresakeun migawe maksiat, tingali. Nalika urang dikeresakeun migawe maksiat, kasaksi teh tasarruf Allah, alamat Allah teh bendu ka kuring, maka kuring tobat kitu. Lamun teu kapanggih eta, balik tak urang sok tetegenan kana amal. Itu Bang. Napikakeun ka samoal ka surga penakena loba doraka. Padahal doraka mah lain kudu ngajadikeun diri putus asa lain. Doraka mah kuduna ge ditobatkan, lain kudu diputus asaan. Lain. Tah lamun teu daek kapanggih ciri eta pal yujahid nu ngahalangan ngarti kadinya teh nafsu, maka nafsuna perangan. Nah, karek kurang bisa ngaliwat, karek bisa ngaliwat kumaha di halangan musuh, maka musuhna elehkeun heula, jungkelkeun heula. Bentengna robohkeun heula ku urang. Benteng nafsuna robohkeun. Bila perlu benteng tak kesi nanti. Kumaha meranganana mangajan biriyadoti kuriyado. Ai riyadot teh ngabelajar nafsu, nyiplin kana nafsu, disiplin. Sok siplin, tas maghrib ngaji maneh siplin. Ngaji al-mulku, sorogan Quran, sorogan kitab siplin. Mendeueuh nu ngawuluk ngapalkeun siplin. Disiplin wal tas maghrib. Ieu mari nyawa HP disiplin kan. Ari ngaji teh disiplin. Pal yujahid kudu nyiplin anjeun nafsahu kana nafsu nasi abdi. Biriyadoti kulo bariyadot
ngabelajar nafsu dia tuh nyiplin wal azkari jeung ku pirang-pirang zikir hatta yasila sehingga dugi si abdi ila maqamil irfani kana maqam ma'rifat itu. Wa muradul musannifi jeung ari anu dimaksud ku musannif bi hadhil hikmati kalawan ieu hikmah. Tunsitu eta nanginaskeun ngamotivasi tunsitu teh nanginaskeun berarti musannif teh sang motivator memotivasi tunsitu eta ngamotivasi musannif nanginaskeun mere semangat mangdani semangat maju tak gentar membela yang benar bersama PKB. Ya 2024 milik presiden pilih Mangdani nyalonkeun mah tunsitu nanginaskeun musannif ngamotivasi musannif as-salika ka jalmi anu suluk tanya suluk teh leumpang hate rupa katempo hate leumpang mun teu cicing dina rupa hate sora kadenge hate leumpang mun teu cicing dina sora hate mangajan ngaleungeut cai kopi hate teh teu cicing dina amisna cai kopi dina pahitna cai kopi aneh cai kopi amis cai kopi mah pahit nu amis mah cai gula. Angajan ngegel cabe kibuh din teu cicing dina lada. Itu. Mang ketut ka sawah nempok pare koneng teu cicing dina koneng pare. Tara cenah di ka sawah nganempon koneng teh di WC we keur modal. Mere sumangat musannif teh. Tunsitu as-salika. Kadua, tujuan musannif ieu hikmah hiji tunsitu as-salika, kadua rafu himmatihi. Ngaleungitkeun himmahna si salik anil i'timadi tina tetegenan supaya leungit i'timad ala syai'in kana hiji perkara siwa maulahu salianti pangeran si murid si salik ameh leungit dina hate nu disaluuhan kecuali Gusti Allah. Jadi tetegenan ka makhluk teu. Kita yang masih punya bapak ulah nepikakeun ka jadi sandaran hati. Kita yang memiliki ibu jangan pernah menjadi sandaran hati. Lu kudu jadi sandaran hati ma Allah. La tajhida lain nyarek amal tajhid dia. Ai tajhid teh tina jahada. Jahada yujahidu masdar lil tazhidan. Sulasi majid itu warna awal bab kedua tazhid. Ya asalna zahada mah maknana teh zahada tina zuhud. Al-i'rad juhud-juhud teh ngabalieur tina amal lain sina ngabalieur tina amal lain. Ulah teh tetegenan kana amal. Lain ulah amal gitu. Amal mah kudu ngan ulah ditetegenan gitu kan. Ganti teh ya. Lain nyarek amal musannif teh amal mah wajib kudu ditambahkan musannif kana amal. Kudu sing loba amal. Ngan pepejeut 10 loba amal ge tong disaluuhan tong disaranean. Lin ulah ngadua, ulah sote tetegenan kana doa gitu. Lin ulah loba salat, ulah sote tetegenan kana loba salat. Tah eta lin ulah sedekah, ulah sote tetegenan kana sedekah.
hayang mulia teh tegenan kana suka menyadewek teu kereh mulia ada dewek jadi jelema bagus salah. Li annaha karna sanyana amal sababun adiun eta teh sabab bangsa adat fil wusuli dina tepi ilallahi taala ka Gusti Allah taala. Ulah geuning amal da amal teh geuning jadi sabab bangsa adat pikeun wusulna ka Gusti Allah. Jadi jelema nu wusul ka Allah teh ceuk adat ya, ceuk adat amalna loba. Sampai sapenting 5 waktu dituturkeun ku rawatib aya qobliyah aya ba'diyah gitu. Ngan bebeujeuh ulah teh ba'diyah asar jeung ba'diyah subuh da geugut. Walatah takir jeung ulah ngahinakeun anjeun kadinya lain ya li annaha sababun adiyun fil wusuli ilallahi ta'ala walatah kira jeung ulah ngahinakeun anjeun makana perkara walatah kiro jeung ulah ngahinakeun si abdi walatah kiro jeung ulah ngahinakeun si abdi mak kana perkara tuntijuhu anu nganatijahkeun itu amal kana emak tong ngahinakeun kana perkara nu dinatijahkeun ari natijah teh hasil konklusi dikonklusifkan eta teh hasil tina nyusunkeun premis minor jeung premis mayor. Rahasia ajar sih. Itu aya muqaddimah sugro, aya muqaddimah kubro. Wangian contohnya nyusunkeun premis minor jeung premis mayor. Al alam mutaghayyirun eta premis minor. Wa kullu mutaghayyirin hadisun eta premis mayor. Engke teh natijahna teh jamu hijikeun maudu nu aya dina muqaddimah sugro jeung khobar nu aya dina muqaddimah kubro. Mana khobarna? Mutaghayyirun non hadisun wa kullu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al alam mutaghayyirun itu kan wa kullu mutaghayyirin hadisun yuntiju al alam hadisun eta teh meunang nyusunkeun tina minor jeung mayor alam mubtada tina muqaddimah sugro tina premis minor hadisun khobar tina muqaddimah kubro gitu tina premis mayor hijikeun we alam jeung hadis eta jadi natijah ngaranna naon natijah amal teh tundijuhu anu nganatijahkeun itu amal kana emak bayan emak minal ahwali tina pirang-pirang tingkah hate lamun loba mah amal lahiriah pan kana hatena ge beda sok jelema sing loba maca Quran beda kan hatena ge sing loba ahdas beda kan hatena kieu we sok geura ajaran lamun ngalobakeun menbal we urang kan hatena teh paru untung kalau bagian ulin tebetah di bawah sini ulin kalau bagian ngapalkeun naon natijahna kana hate katalat katempo ku hate da amalna kalau bagian ngapalkeun Pak awas ya isu subuh-subuh subihal kawan geus katalat lamun urang teh pati loba ngapalkeun ngapal katempo ku hate ingin cenah teu milu datas ujian di sakola. Isu ujian itu. Alhamdulillah mal kusi ditanya.
lianna dalika karena sanyana itu matun tijuhu minnatun eta teh nugraha perkara anu dina tijahkeun ku amal eta teh nugraha jang minallahi taala ti Gusti Allah taala urang ngapalkeun hate katalar eta teh nugraha lain katalar ladang ngapalkeun eta nu kudu pahamna cik ari amalna tukang dagang nawarkeun tijahna meunang batik seingat batik teh minnatun nugraha ti Gusti ari amalna naon ngagemuk pare ayeuna tijahna montok pare seingat montok pare lain ladang ngagemuk tapi minnatun nugraha ti Gusti ari amalna naon getol ngaji ari tijahna naon ajan boga pangarti boga ilmu tah boga ilmu teh minnatun nugraha ti Gusti Allah gitu layan bagi roduhu anu teu perlu naon roduhu nolakna itu minnah nugraha jalan tol ditolak naon roduhu nolakna itu emak anak emak rujukna ke kantun iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab wallahu a'lam bissawab. Hafalkeun den isuk kategan